Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyongkol teh kana waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Kacaritakeun di hiji kampung. Aya saurang awewe anu ngabogaan rupa geulis. Geulisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Tos 2 tahun sosorangan. Eta nyirangda teh boga rupa hadena teh lain bobohongan. Gelis, endah, kabinaria. Nya, mitra. Dibarung ku tingkah pola anu merenah. Si gelis, si bager, tapi ngaran-ngaran rangda anggar wae jadi pasirikan tatangga cenah genit mun lempang sok guyat-giyat nembongkeun imbit socana nu sipit cenah sok genit ngiceupan salaki batur kitu padahal teu sing kitu nyi rangda mah eta mah nu sirik bae sieun salaki na kagoda. Kocapkeun dina hiji mangsa korejat idad mantri guru ngajar di sekolah nyaring tengah peuting kageureuwahkeun ku warga kampung anu tumplek ting arabring muru imah nyirangda. Sawareh aya nu marawa senter, malah loba nu mawa obor sagala, ngajugjug kasasak dengdek nu aya di tungtung lembur. Dina kaayaan anu samodel kitu teh jadi pananya keur idad mah. Dan nu ngabring ka imah nyirangda teh ibu-ibu wungkul. Ari bapak-bapak namah ngabring kasasak dibarengan ku sababaraha urang polisi. Aya naon gan? Cek idad kasih agan bari lulungu keneh. Eta Kang, nyirangda. Kunaon nyirangda? Duka gebis duka aya nu ngarogahala. Kunaon kitu? Da aya nu manggihan samping ngait dina sasak. Hah? Samping ngait dina sasak? Sumuhun. Kieu Kang Guru, nyirangdana nyangsang nagabog nu teu palid kawahangan. Mastakana boloboran getih. Tayohna masirahna neunggar kana batu. Adu kateuing ketang datos teu nyawaan. Tembal siagan bari ngusapan punduk tuluy nyusul abringan bapak-bapak. Inai-inai menujiun gelis yang tenang di alam baka. Gerentes idad bari tuluy nyusulan rek ngalongok nu kapapaitan.
Mitra kaum dangu, barang nepi kanu dijugjug, jalma-jalma sakampung geus tumplek kabeh. Malah di luar kampung oge loba anu ngilu ngalayan. Kitu oge polisi aya sababaraha hiji. Mitra kaum dangu numutkeun pamariksaan sementara mah cenah. Nyirangda teh aya nu ngaroga hala. Katerangan polisi beuki kuat ku kapanggihna Peso Balati nu aya di sabudeureun walungan Cikaso. Handapeun sasak dengdek nu disusud ku warga. Kocapkeun indungna, ngadenge anakna aya nu ngaroga hala mah kalepak bae bina teu inget di bumi alam. Bapana oge siga nu eueuh kaera leungit kalalakian ceurik roroesan bari jejeritan. Aduh anak aing, tanyangka Gusti, nepi ka kieu nasibna ya Allah ya Gusti. Tayohna mah mitra bapana teh teu nyangka budak nu ngan hiji-hijina kudu namahan patik kalayan aya nu maehan. Kocapkeun Bisum ngaranna mah Sumiati. Ngan katlahna sok disebut bisum-bisum we di lembur eta mah. Bibina Nyirangda anu milu cicing di imahna. Turna beuki noroktok jeung pias wae basa ningali kayan saperti kitu mah. Teu wasa nempolayon ngadon ngahunted di pipir imah. Nyamuni mitra kaum dangu, sabada kejadian Nyirangda maot sasak dengdek teh jadi karasa geuman. Taya jalma nu wani ngulamprang mun wanci liwat ti magrib. Malah sanggeus asar oge geus karasa ti isun, rehe combrek jarang nu pirajeunna liwat ka palebah dinya. Eta lamun geus repoek, lamun mangsa jangjang peuting ngalingkup di wewengkon eta, sok teu pupuguh pating cungungung sora anjing teuing ti mana torojolna ngaraliud di handapeun sasak dengdek. Nu barorangan pisan mah suka keneh lempang nguriling tibatan kudu ngaliwat ka eta sasak. Mitra kaum dangu, singket ieu carita poe ka poe geus kaliwatan. Beja jadi pabeja-beja tatalepa lir hiliwirna angin. Pajar loba nu kawenehan manggihan Nyirangda nu keur ngabangingik ceurik palebah sasak. Bari sasambat hayang disampurnakeun. Atuh di lembur teh beuki gujru jeung genting, majar Nyirangda paeh ngajung jurigan. Jurig sasak dengdek jadi kacapangan balarea. Malah lain wae lembur idad, ka lembur lain oge geus sumabar beritana. Mitra kaum dangu,
kabeh sarieun mitra ngedengi dongeng anu horor sa model kitu mah komo bangsa kekaper Siraru mah. Oh Siraru langsung ngejahat cenah teu dikomalkeun kitu. Dina kaayana nu samodel kitu hanjakal pikeun idad mah unggal poe teh kudu wae ngaliwatan eta sasak kabeungkeut ku pakasaban ngaulang di SMP kelas sore nu aya di lembur pentas balik teh sok liwat maghrib wae idad teh pon kitu deui dina poe eta harita mah nu sasarina balik jam sababaraha wae oge geus biasa. Ayeuna mah asa sieun rada rompodan ari idad salian ngaulang ti lembur sabelah oge mehna teh boga kikindeuan nu imahna tepati anggang ti SMP tempat mehna ngajar. Ari bareto mah mun parang malam minggu teh sok balik tengah peuting wae idad teh. Tapi ayeuna ti saprak aya jurig sasak jadi kacapangan balarea. Idad sok rada mikir dua kali heula. Rek apel teh. Babakuna mah pimitohaeun teh sok keukeuh nitah mondok. Komo lamun yen bebedena geus nyingsieunan. Cenah kop sia akang kelempang sorangan di tengah sasak aya nu ngajanteng. Bari banget baloboran ku getih. Ih cenah Kang, atuh asa nyawe. Lamunan manehna teh nyingsieunan dirina nu memang borangan. Kocapkeun dina poe Sabtu. Lain embung eta oge idad rek mondok teh. Tapi ari unggal minggu teuing mah asa teu ngeunah. Da di henteu oge yen teh karek katalian ku lamaran wungkul. Encan sah jadi pamajikanana. Kokoh we dititahan mondok. Da isuk ge cenah ngaulang deui kitu. Komo mun yen geus nyabit nyirang da mah hoream. Hoream ulang teh. Tapi adalah di kumaha da kudu balik. Akhirnya makan celing weh idad teh balik nyorangan teka kocapkeun di jalana barang nepi disasak dengdek getih asa leungit kabeh sekerasanana sasak teh asa buki manjangan eueuh tungtungna ngalodlod manjangan. Wanci harita nu geus reup-reupan beuki nambahan kakeueung pikeun idad dina mangsa harita. Lengka asa beuki berat. Tapi dipaksakeun kalayan rurusuhan malah satengah ngemprit lumpat. Mitra kaum dangu sanggeus sasak kaliwatan hate idad beuki tenang. Geuning eueuhna naon? Dasar urang lembur sok digegedekeun aya naon teh. Komo yen mau sok nyingsieunan pisan.
palaing oge aing ulah balik gerentes hate Idad bari tuluy muru ka imahna ngan oro kaya can oge sababaraha lengkah ti lebah sasak korosak di hareupeunana aya nu kokorosakan gebeg meh na ngagebeg jajantung asa coplok awak asa eueuh getihan komo sanggeus eces katingali aya nu norojol bangun rusuhan mah saeta curig kitu curig lain berak meh na tiarap mitra tapi barang diilik-ilik lempangna napa kana lemah jadwal teh orang jelema eta mah jelema eta mah sahanya saeta TK gitu Neng Isma atau saeta teh Neng Ilis atau Neng Senjaki Nayungan gitu Paraji teh ya meureun Paraji karak balik mantas ngabantu nu ngalahirkeun meureun cek Idad ngomong sorangan jung nangtung terus lempang tapi reg ngarandeg sakedeung geus sebab barang ditingali ditilik-tilik eta nu lempang teh ibu-ibu ngagembol barang bawaan meni rebo nyatos naon atuh eta jelema aya eueuh kasieun pisan piraku teh karek anu si Abah meureun teh kanya tapi lain sakitu sasak deng kerja di kasapangan ku jurig teh ih wanian cek Idad bari neruskeun lempangna teu ieu geruh ningali kajadian bieu teh disangka nama ibu-ibu biasa nu kabeneran ngaliwat kapal bah dinya mitra kaum dangu poe kapoe geus kaliwatan tisaprak Idad manggihan ibu-ibu teh di lembur mah beki saheng wae kudu mindeng kawenehan komo ayeuna mah bisum bibina nyirangda teh mindeng kasurupan jurig nyirangda nu nyurup ka bibina teh sok mindeng ngomong hayang dianteran sasajen tunda dihandapun sasak cenah tina hal eta tiap Senin jeung Jumaah kapaksa bulurah jeung warga liana bagilir nedunan sasajen teh disaprak sering dianteran sasajen mah warga teh jadi tenang pon kitu deui Idad tesing aya kasieun ayeuna mah mun kudu ngaliwatan sasak dengdek teh rek jam sabaraha wae oge tangtu diterobos taya karisi malah babaturan sapagaweanana Idad nu di sakola mah remen muji kana kawanina teh komo yen jeung pimitohaeunana mah beki reuseun we boga pimpinan tueun siga Idad teh nu cenah taya kasieun balik jam sababaraha oge teu jadi masalah kata sulit Idad tiap Salasa jeung Jumaah ngahaja balik ngajar teh sok hayang bada magrib sanggeus milu salat di imah yen
nganteku hante ku sababin ngalewatan sasak eta nusok nembongan bari mawa gembolan teh beki eces wae pikeun idad mah. Eces sahana komo sabada ngajadi intip-intip mah kumanehna. Alah geuning sugan teh saha keur naon di dinya cek idad. Tapi parandene kitu kabatur mah idad teh tebetus nu mawa gembolan oge sapaleun yen aya manehna nu sok nyerangkeun petajurig nyiluuri setan mindah rupa teh. Kalayan teu baca carita wos weh idad teh ngaharewos ngabejaan ka palurah. Mitra kaum dangu lembur beki combrek komo ayeuna mah geus mimiti asup ka usum ngiji. Saban poe teu weleh ngaririncik hujan wae pon kitu deui dina peuting harita. Hujan ngaguyur lembur katambah-tambah bisum nu saban poe teu weleh kasarumahan nyirangda ayeuna mah beuki maceuh we kasurupanana. Atuh lembur nu tadina geus aman teh jadi leungiteun katentreman. Basa wanci sareureuh budak kurunyung siagan hari weus-weus ngetrokan panto imah idad. Pak Guru Kang Idad Kang Guru Pak Guru cenah ongkoh bapak ongkoh akang ongkoh Kang Idad si agan. Kudu terak panto dibuka. Naon kan? Hayu urang ka bumi biina. Arek naon ka bumi biina? Cek idad. Bade ngagigisik panona. Tanu ngajung jurigan di sasak teges kapanggih. Hah? Kumaha? Nu ngajung jurigan di sasak geus kapanggih? Cenah. Bangun teu sabar hayang geura indit deui. Ngadenge kitu kojeng Kang Idad ngadeuketan. Kelanan kumaha dedengean teh nu ngajung jurigan di sasak geus kapanggih? Mohon Kang Guru tembal si agan bari teu waleh hari weus-weus. Jung we atuh heula ke nyusul cek idad. Pagawean heula cek idad. Ngahaja indit sarada keleked da geus katebak saha-sahana ku idad mah nu sok ngajung jurigan di sasak dengdek teh.
Mitra kaum dangu, singkat ieu carita. Isukna ibur salalembur. Bisum ditewak ku polisi. Cenah numutkeun carita kadang warga sabada diintip kurang lembur unggal poe Salasa jeung Jumaah. Bisum sok ngadon ka sasak dengdek nyokotan kadaharan sasajen. Nu meunang ngajagrageun warga teh ajangkeun jurig dengdek teu nepi ka dinya. Sabada disaliksi ku polisi horeng nu ngaroga hala nyirang da oge bisum pisan bibina. Tayoh nama manehna neuteli pedah salakina baheula kungsi kagoda ku nyirangda. Kapanggih sapatemon di jero kamar mandi. Sok sanajan dulur pet ku hinis oge beureun ari di kitu-kitu mah bisum oge neundeun ka ceuceub nu sakitu gedena ka nyirangda teh. Da eces katempo masa harita nyirangda keur ditonggengkeun ku salakina di jero kamar mandi. Tungtungna wani ngaroga hala. Bareto tina kajadian eta salakina bisum asup panjara kusabab gara-gara kagoda ku nyirangda teh. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Aya kuting trim ayeuna mah lembur teh. Sabada kajadian Rajapati jeung teror jurig sasak dengdek nu geus mereka langkang baluas ka sakabeh masyarakat. Leungit tisaprak bisum dibui jalma-jalma geus taya kasieun deui ngaliwatan sasak dengdek teh. Tapi kejadian kitu teh teu lila. Kocapkeun dina hiji waktu. Poe Kemis malam Jumaah. Sabada pamitan ka yen-yen mah tuluy idad mulang. Najan jarum jam geus nuduhkeun angka 11 pas oge. Mahna terus noyod muru balik ka imahna. Ingat isukan kudu nyiapkeun soal ujian keur murid-muridna. Nganteu ku hanteu barang nepi di jambatan dengdek rarasaan teh asa beda ti sasari. Bet aya sir jeung rasa nu beda. Reg idad ngarandeg. Hiliwir angin peuting ngahiliwir nyalecap niupan awakna. Di kajauhan hawar-hawar kadenge suara manuksit uncuing jeung anjing anu babaung patembalan teureun-eureun. Aya naon ieu teh? Napa jadi kadeung kieu ye? Cek idad bari luak liuk. Red ka kenca, red ka katuhu. Eueuh naon-naon. Hiliwir deui angin peuting ngahiliwir nyalecep. Poh, kanu ceulina jiga anu niup. Naon eta teh? Cek idad bari cungas cingeus. Gidig, manehna ngagidig deui. Sabada nincakeun sukuna kana sasak, reg deui mehna ngarandeg. Kusabab di tengah-tengah sasak aya wanoja nu keur ngalamun bari neuteup ka luhur langit. Barang disidik-sidik horeng yen-yen. Kabogohna teh calon pipa majikeunana. Yen, keur naon di dinya? Cek idad. Asa rada teu percaya. Nah, bet aya yen-yen di dinya. Di tengah jambatan bari nangkah ka luhur langit. Jika nu keur ngalamun. Mitra kaum dangu. Di geroan teh gilek yen-yen teh ngaliuk.
Nyeh imut tuluy anteng deui tanggah kaluhur nyawang langit. Yan nah ini dia. Oh kasihan cacing disasak dendek peting-peting. Hayu urang wih dayu, cek Idan setengah teu sadar bari tuluy ngadeukeutan. Hayu wih gap leungeun yan dituyun rek dibawa mulang ka imahna. Tapi bet beda ti sasari, leungeun yen karasa tis nyecep kawas es teu cukup nepi ka dinya. Barang dituyun ku Idan bet karasa berat teu katanagaan. Ret ku Idan direret beungeutna. Renjak Idan ngarenjak bari ngoceak. Ku sabab beungeut yen jadi robah. Sirahna baloboran ku getih jeung semu bejad. Juri cek Idan awakna ngadadak hese diusikeun. Rek lumpat teu bisa meniku hese berat, rek ngajerit oge ayeuna mah geus teu bisa. Ajur juri eta mah juri eta mah tikoro asa tuhur letahna asa heuras tungtung namah les bae mehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu, inget-inget awak Idan geus nyampak ngagoler dina ranjang di tengah imah. Awak karasa lungse taya papadana, ditepas ka sampak loba jalma nu ngariung. Yen oge nyampak di gigireunana bari ceurik rambisa ku cimata. Manehna katingali ngucapkeun hamdalah sababaraha kali. Alhamdulillah akang geus eling, ceuk yen cuma limba. Singkat ieu carita. Poe ka poe geus kaliwatan. Heuleut saminggu ti harita sanggeus Idat jag-jag deui sabihari karek indungna teh balaka. Cenah manehna teh kapanggih keur ngagoler di tengah sasak dengdek. Tug nepi ka teu sadar salila saminggu lilana. Keukeuh wae sasar jeung hayang nyusulan bisum di pangberokan. Sabada disareatan ku ajengan burhan kakarak Idan eling sabihara sabihari deui. Sanggeus bener-bener ngarasa jag-jag rek ngawulang jeung ulin ka imah yen teh bet hoream ngaliwatan sasak dengdek teh. Ayeuna mah manehna sok ngadon malibir muter ka jalan lain. Sok sanajan jadi jauh oge asal teu ngaliwatan sak-sak dengdek da puguh ayeuna mah sasak teh aya nu nyicingan. Aya nu nyicingan nyaeta Nyirangda anu marakayangan di sasak unggah malam Jumaah sok nembongan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat.